karsasan anjir teh yo. Mobil nang hoe teh usan muatannya. Pusing. Kenalan, Bang? Keur kieu wae urang yo batur buku tisen. Mesti mana mana? Lah geus digirang tadi teh aya muatan. Muatan. Alah heuh atuh kebenaran ulang keur nang hoe mobil cicing wae yo. Ya tuh panasan motor mobilna. Siap, ayo. Heuh ya. Heuh. Heuh no panasan lah mobilnya. Siap. Heuh heuh. Kacai ulah urang. Oke. Nah, nu dirasa titah manasan mobil. Nah mana si Allah teh yuk mobil teh na hirup-hirupnya nah ke mana nah geus itu dihirup mah piraku teh kadenge nah mana aja aing mah man mobil teh paeh keneh na teh dihirupan gitu nah geus di hirupan mobilna Saha nu di tengah hirupan? Urang mah tadi di tengah hirupan. kapan tadi teh cik urang teh penghirupan ke mobil pengmanasan mobil Urang mah di titahna ge manasan mobil. Geus. nah nandu dirasa aduh aing ya mah boga kenek betan kieu bawa pegawai betan kieu mah duh matak tensi ya mah aing titita tadi dihirupan kieu dihirupan dihirupan matak tensi ya mah aing tensi boga pegawai betan kieu mah lah terus kalik ribut di tengah hirupan mobil ku aing teh dihaneutan ieu dihirupan hidup mana mah ini di tengah hirupan aing teh dihaneutan cek urang teh lain kalakali kecrek korek kalakali dibeuleuh mobil aing aduh aing siap naik lah aing mata tensi aing mah aduh nenang dirasa maneh kita teh naik di ka dieu lain kadinya aduh aing geus tensi aing boga gawe nu kieu mah ripuh anjir wah Itu salah, kieu salah. Well, nah kamarana ieu nya usan batur cai teh persasan aya gawe kieu rajin datang betan kieu musingkeun rudet betan kieu mah nah kerenain, Bang. keur kieu wae urang ya keur ngaronda sugan wae atuh aya randa atawa awewe lagi cerak urang bidung sih mah ripuh Bang, nu teh boga udud. datang menda udud aya udud mah tah aya udud tah kop udud anjing musingkeun Nah, udud nah nu kieu kawasan merek motor. Teu beuki urang nu kieu mah. Naeun. udud wae ngeunah udud nying teh nyomen tanya ngece pusing aing udud aya udud erek kop tah lieur aing Sebenarnya mah teu beuki urang teh udud kieu teh. Muncaran teu kapaksa mah. Heula tuh, Bang, urang minta hiji. nya ngece lah si kebo teh nyokot alah nah korek ka mana yuk eta meureun curang rek teh si kebo teh geus moal balik teh datang kitu mah lah rudet anjir teh weh